deui pemirsa, sareng abdi Aulia dina program berita anu nyuguhkeun rupa-rupa informasi pikaresepan ti sakuliah Tatar Sunda. Dinten ieu urang bade ngajak pemirsa ngulik ngeunaan hiji tempat kuliner legendaris di kota Bandung. Nu jadi favorit ti mangsa ka mangsa. Ieu lain kadaharan biasa, tapi salah sahiji kadaharan nu legend nu aya di kota Bandung. Pamirsa, upami anjeun resep kana kadaharan nu geus legendaris di Bandung, boga hiji tempat nu teu menang kaliwat, nyaeta Lontong Kari Gan Kebon Karet. Tempat ieu tos aya ti sababaraha dekade kapengker. Urang tingali wae laporan langsung ti tempat kejadian. Urang sambungkeun ka rekan abdi nu ayeuna tos aya di Gang Kebon Karet. Mangga. Ujung santen sararea abdi ayeuna keur nuju di tempat anu legend nyaeta Lontong Kari Kebon Karet anu aya di Gang Kebon Karet, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung. Hayu sararea tong lami-lami ayo orang review ya tempatna. Ayo sararea. Iya tempat teh tos kasohor. Kunaon kasohor? Kusabab tos aya jelema-jelema anu kasohor oge. Tinggal aya Pak Ridwan Kamil, sareng aya di Komisi DPR RI, sareng aya loba influencer atau atanapi konten kreator anu di dieu tos ngareview dahareuna. Tah, lanjut ayeuna abdi bade ngawawancara sareng anu gaduhna. Ayo, sararea abdi ayeuna tos nuju di tempat anu legend di Kota Bandung nyaeta tempat Lontong Kari Kebon Karet. Ayeuna abdi bade interview sareng anu gaduh Lontong Kari Kebon Karet ieu. Sareng namina Rizky. Akang Rizky. Ya. Ayeuna abdi bade tumaros upami tentang sejarahna sareng anu ieu nu legend ti dieu gitu. Anu pertanyaan pertama abdi bade tumaros upami icalan Lontong Kari ieu didirikan kaping sabaraha sareng sejak kapan akan bisa? Izin ya jawab. Lontong Kari ini tuh didirikan tahun 1966. Awalnya itu kita berjualan di depan dari mulai roda, bukan seperti ini. Tapi dari 1966 semakin maju, alhamdulillah kita punya tempat sendiri. Oke. Ya. Berarti di tahun 19 genap berarti tos 40 tahun kitunya 50 tahun lebih. 50 tahun Ya. lebih. Tos setengah abad kitunya area. Nah, anu kadua selama 50 tahun eta kondisi jalan di dieu stabil akan nanti kumaha gitu. Stabil itu melihat kondisinya ya, maksudnya alhamdulillah. Tapi selama ini makanya orang-orang, artis-artis, pejabat-pejabat kesini, alhamdulillahnya sangat naik signifikan untuk usaha ini. Ini juga berkat ya dari kakek nenek yang mendirikan ini. Alhamdulillahnya sekarang udah turun ke anak-anaknya. Tapi saya sebagai cucunya. Oh, sebagai cucunya. Iya. Oke, siap. Anu katilu kumaha titik awal bade icalan Lontong Kari akan? Oh ya. Kalau dibilang dari titik awal, saya juga sebenarnya kurang paham, bahkan anak-anaknya pun. Mungkin kakek nenek merasa melihat peluang ini untuk usaha, untuk mencukupi keluarganya, untuk mencukupi anak-anaknya, mulai dari kecil-kecilan, ternyata masih bisa berlanjut sampai sekarang. Mungkin itu sih ya. Jadi emang iseng. Ya, mungkin ninggal peluang aya nu di Kebon Karet Ya. sareng resep masyarakat di dieu sareng lontong nu di dieu nya Pak kangnya. Oke. Ya berhubungan oge sareng pertanyaan anu kaopat, paling pertanyaan anu terakhir Ya. ti abi kangge anak muda anu bade buka usaha kumaha pesan ti Akang Rizky? Panggil anak muda, intinya jangan pernah takut untuk memulai usaha. Karena saya pun sendiri saya buka usaha. Jangan pernah takut untuk memulai, pokoknya sih. Ada peluang sedikit, ya coba dulu aja. Urusan gagal nanti kita coba lagi. Oke, jadi
sararea inti nama tong sieun gitu nya. Tong hariwang. Harus wani kudu boga kawani bade usaha. Betul. Terus upami aya peluang walaupun eta saeutik tapi upami eta teh berpeluang mata orang kudu memanfaatkan peluang tersebut. Itunya Kang Rizky. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apa nu ngabedakeun antara lontong ieu sareng lontong nu lain gitu Kang? Oke. Jadi lontong kari Kebon Karet Inting berbeda dari lontong kari yang lain. Berbedanya mulai dari kuahnya itu kita sangat berbeda dari yang lain. Kita memakai rempah-rempah, banyak rempah-rempah, dan lontongnya pun kita ngeproduksi sendiri. Semuanya itu pasti berbeda dari yang lain. Mulai dari daging, kita pakai daging sengkel, pasti daging yang berkualitas lah itu. Terus mulai dari topping-toppingnya seperti kacang bawang kita ngeproduksi sendiri. Dan untuk ya harga kita menyesuaikan juga sih, maksudnya kita kan pakai daging sengkel kan, jadi ya sedikit mahal sedikit sih. Tapi alhamdulillahnya ya orang-orang berdatangan terus. Iya, berarti kualitasnya emang tos terjamin gitu. Sarangnya emang homemade gitunya ya. Istilah nama ayeuna homemade. Betul. Gitu palingnya banyak. Siap. Itu anu bade sampai interview hatur nuhun pisan punten dilihat agak gua beuna sakitu sararea hatur nuhun ti abdi lanjut ka studio. Nuhun wawan ayeuna lanjut ka Fahri sareng Viola nu bade ngawawancara anu meser jeung nge-review lontong karina. Mangga. Abi di dieu bade naros salah saji nu meser di lontong kari Kebon Karet ieu. Punten A. Mun mangga bade naros. Biasa dibantos. Tos sabaraha lami sih ngaraosan lontong kari ieu. Abi teh tos ngaraosan lontong ieu teh di tahun 2020. Abi tos ngaraosan sabarang kali lontong kari ieu teh da soalna ngeunah pisan lontong kari ieu teh. Lantas naon sih anu bisa ngabedakeun rasa ieu jeung lontong nu lain? Nah, bedakeun teh nyaeta bumbuna sareng dagingna oge gitu ngabedakeun lontong kari ieu sareng anu lain teh. Nuhun ya A. Mohon mangga. Oh langsung wae arurang cobian lontong kari di dieu. Sarana di dia abis bade ngaraosan ngerasa lontong kari di Kebon Karet. Arurang tungguan yuk lontong karina. Hatur nuhun A. Nah, iya lontong kari spesial. Pengajian spesial mah nyata aya endogan. Langsung cobian. Di kuahna heula nya. Wah. Kuahna mantap. Pantesan ieu teh jadi lontong kari legend karena rasana nu meunah. Orang coba aja lontongna. Susah. Dia kayak dengan rasanya enak pisan guys. Sararea itu ngerasaan lontong kari di Kebon Karet. Sakadik carita kuliner di Bandung nu legendaris lontong kari Gang Kebon Karet. Desa ukur ngeunah tapi oge pinuh ku sejarah jeung rasa nostalgia. Mugi janten inspirasi kanggo anjeun nu hayang ngajajah rasa tradisional nu asli di Bandung. Wilujeng kulineran pemirsa, hatur nuhun.